si Neng. Narang minta isuknya pari lo di dia mah darah abdi dia tak ada pegulungan lebah-lebahnya. Jadi hanya tuh saat tadi tanggung nggak saat itu garing. Itu ali itu 4.000. Sakilo teh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Umang-Umang Desa. Saat ini saya sedang berada di perkampungan yang berada di Desa Lemah Putih. Ini Kampung Citerus, Desa Lemah Putih, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Di sini perkampungannya masih asri, masih sangat tiisen. Air curcor di mana-mana dan yang jelas kampung ini sangat nyaman. Oke, seperti apa penampakan kampung ini? Mari ikuti terus vlognya sampai selesai. Oke, dan di sini kita masih bisa melihat pacilingan katanya, atau pancuran, atau toilet tradisional yang terbuat dari gedeg. Dan airnya wah sangat gede guys. Dan di sini ada naon karatagua lu pengujang naon. Kita berada di bawah Areuy Waluh. Buat yang punya susuk jangan kesini, soalnya susuknya bisa hilang. Ayo Mang Ujang kumaha eta susuk? Aduh, maruluk. Marulaknya meruluk. Kita menuju sawah guys. Kita akan berkelana ke sawah berpetualang. Dan ini jembatannya masih jembatan tradisional. Dan di bawah sana kita bisa lihat para petani sedang non karena teh Bang Cang? Macul. Sedang memacul. Sedang bekerja. Macul dan menyambut. Oke, dan kita akan ngesut ke bawah sana. Dan jalannya seperti ini. Di sini ada bekas kaki mundingnya guys. Berarti tadi si bapak-bapak yang bawa munding juga jalannya ke sini. Oke, dan di bawah sini ada tambang. Tambang buat yang si mundingnya.
Ente bari ngawih, Pak. Ente bari ngawih. Jadi ieu teh karek dibabaladah. Tah, tos ieu teh kita disingkal deui portos kitu. Terus karek weh digaru. Terus nu di lebah kaler mah ieu teh di pelakan waluh. Pelak waluh hungkul. Di lebah di tengah pelak jagong. Ari ya teh bade di ieuan di parean atau naon, Pak? Sawah. Oh, di sawahan. Tadinya tilas kebon ya? Tilas pare euy. Oh, tilas pare. Tilas sebelahan. Sudah Jadi ieu mah anggar lamun saya. Ayeuna kagak aya nijihnya. nya. Kata halodo kadang-kadang nuker sama di sayuran. Jadi lamun halodo mah kana sayuran. Sayur itu. Mun hiji kana pare. Nah, pare sayur kali aya nu kita dua marah mah aya nu parean deui. Tahun 2 kali. Hari di dia masih kumunding teh teu ku talektor. Aya. Oh, aya nu ka talektor. Ternyata di Citrus aya 2 anu teh tah. Ai bedana teh naon teh, Pak? Mun kumunding jeung talektor. Ai nya bilang teh ai perbentana mah kugan tareh hungkul. Oh, talektor mah tereh. Tareh. Ai nampak ai munding mah setiap jam 12 lebih teh geus rada Capeun. Capeun jadi memadai kitu ai talektor mah sampai ka irah ge siap. Mau kemana anak borongan teh. Heeh, sing wengi oge siap nya. Sistem borong komodal handap paningan ningali di Bantar Jogo itu pokoknya peuting we hujan geus negara we. Kan itu mah ada yang hujan udah dicai teh nih, teh isuk teh. Kalau hujan agung teh isuk teh. Karya nyarameng teh isuk teh parino di dieu mah. Daerah abdi dia teh ada pegunungan lebah-lebahnya. Jadi anya teh saat teh ditonggong, geus saat teh garing. Nyerap, terus tahanap. Assalamualaikum. Atos bu panena. Oh. Tos panen waluh. Ya maka ngopasakeun paling banyak. Soalnya sama Isalen. Oh, Isalen. Kumaha aya na pangosna waluh? Lumayan. Lumayan. Tapi teh acan seueur nya, aralit kana nya. Tos sekolah kini yang buahna tos ieu. Entah sabaraha kali panen ya, Bu?
Terus suami itu kan iya itu kan kena kulodo kena kulodo ini tas iya tentasnya hiji Ai lodoh teh naon? hama tuh Oh, ku hama. hama Jadi mun usum nijih teh ku hamanya. nuhun. Ya teh nu si ibu waluhna teh ieu na. Sabaraha eta ti tonggoh ka dieu teh? Sabaraha hektar? Itu 100 bata-bata can 80 kadet mah sih. 80 bata. Nuhun. Tapi lumayan itu hasilnya teh. Hari ke ya hargana mah lumayan wae. Itu ai kamar ieu mah pan hargana nya Ngagejretnya. ngagejeret wae ini mah tan ieu na agana teh 2000 cenah. Itu nu alit mah 4000. Sakilo teh. Nuhun. Atau awis kan anu alitnya. Nuhun. Jadi enak empuk keneh warna alit mah nya. Bade panen deui, Bu. Nuhun. Jadi mun usum hujan ya si waluh teh ku hama saurna teh. Ya jadi buahna rada seuseut lah. Ayeuna harga waluh teh aya di antara 2.000 sampai 4.000 rupiah sakilona. Oke, balik deh ke sawah. Nah, ini saya pakai selang plastik. Narik saya solokan tadi. Ya sami Pak pada di Garuh deh ya kita. Ya Kak. Iya teh. Sami engke di Garuna mah Senin. Senin. Minggu Senin eta Sabtu. Di nyingkal Kang Garuh teh sabaraha hari biasana Pak? Di dia. Nya. Kita kan mah jadi kumaha mending. Kan susah di mendingna. Mesin kan nu gaduh mesin kan aya duaan ieu teh. Teh ngantosan nu gaduh. Kuning. Oh, kumaha nu gaduh mendingna wae. Ari kolektor mah kan sok sistem borongnya. Borong kan di pantak tuh. Ari mending kumaha sistemna teh? Mending mah harian. Oh, mending mah harian. 100 hari teh bikin kana lokor teh. 100. Nya. Hari mending gitu. Heeh. Jadi di dia mah tanahna tanah ieu teh nih, Tanah tas. tanah teh jadi padat deui. Itu mesin mah Jadi mun ku mesin mah sok kalah padat deui. padat deui di tanduran teh susah teh. Aduh bikin kada asok. Jadi mendingan ku munding. Mending padas mending jarang kono ieu mah. Jarang nu gaduhan. Maling. Oh nya. Teu aman ya Pak nya. Aman ieu mah. Ya mending eta mah teu paling mah. Oh kan mending. Wae di mana dah. Paling kan dari cawe. Jadi sarieuna nu nya nu gaduh munding teh. Yang paling Tah, jadi ku jarang nama munding teh nya seueur bangsat teh ya. paling lah.
Seur maling jadi Seur maling jadi kejarang nama. anu gaduh munding teh sarwakeun nging munding teh. Ari ieu teh asa baraha poeun dah biasana dugi kaberes teh ti awal teh. Ieu mah kur 2 dinteneun mun di tuluy-tuluy mah. Tepeng ieu meureunnya ieu tah. Ngabaladah mah kali teh. Heeh. Ngabaladah wae deui ngalahankeun. 2 dinteneun ieu teh. Ari munding kumaha ngarawatna rada susah atau eta dibanding sapi teh? Enteng mah enteng munding gitu tah cuman ieu nih seueur bangsat aya mah ieu teh konsumsi karbon teh anu cara kebetahan di kandang munding mah. Ieu dina kitu na teh seueur bangsat gitu. Dina penyimpenanna meureun nya? Mun. Tunggu sering jangan gawe tah. Jadi hati-hati bisa nih. Kadang-kadang ngunyi tarurun nih. Ronda. Di ronda orangnya. Jarang diparau gitu tadi. Angon we gitu. Jadi henteu ngahajakeun ka sapi kana. Jangan we kadang ieu sok kali-kali kudu dipangripkeun. Oh, jaya kayak. Iya Pak, hatur nuhun sadeana nya. Oh, mohon. Atas. Mohon. Ya hatur nuhun punten nga. Bare kelilingnya biasa, Pak. Mohon marangga, Pak. Assalamualaikum. Oke, dan mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini di explore di Kampung Citerus, Desa Lemah Putih, Kecamatan Lemah Sugih bersama Mang Ujang. Jadi tadi kita habis lihat munding nyambut pakai munding ngagaru. Nyingkal. Nganaon tadi teh? Ngabaladah. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.